Nah, asa kakara sapanjang ceramah jeung dibare duit di luhur panggung. Nuhun ibu sing sarehatnya. Paranyang Yuswa parak milik deget rezeki anggang balai. Heeh ngan cek jaro na urang cenah teu didoakeun ke ngadoana can mere. Sieun ku angin. Bahaya ku angin. Maka hadirin kaum muslimin, ari ilmu teh bakal cicing. Di mana cicingna? Kolbun salimun, dina hate nu bersih. Lamun urang hatena goreng, geleuhan, rujitan, cuaan, deuk nyaritakeun hate mah lautan jero bisa diteuleuman, hate deet manu sameh hese dikobet. Ibu ngareneng awak, can tangtu ngareneng jeung hatena. Matak nu kudu direnengkeun teh lain awak-awak teuing. Tah hate awak ngareneng, hate teu ngareneng. Bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Aing mah deukeut jeung nu geunut wakieu bau kelek. Awak ngarenengan hate nu teu ngareneng. Matak hakikatna na agama, yu urang renengkeun hate. Sanajan kuring di Bandung, ibu di Banten, nu di Jawa, nu di Sumatera, sapanjang urang agama Islam, maranehanana adalah dulur-dulur urang. Lamun lapar pek belaan, lamun bingung pek tulungan, lamun susah pek talangan. Entong nanya di mana kulitna naon, nu penting agamana Islam, didinya disebut dulur urang na saagama. Ulah sok papasehaan wae, nu paling power ti ditu takbir, ti dieu takbir. Itu Islam, ieu Islam, nah deuk silihakan. Ulah urang mah justru kudu nembongkeun sifat Rahman Rahim, sifat welasan, sifat asihan, kasasama dina hirupna. Tah ibu ge kudu nyaah ka kuring. Kuring ke ti Bandung, ini jam 7, kuduna mah ulah titah ceramah, kuduna titah dahar. Tapi dari ajengan ti Bandung mah tara loba dahar dinu ngulem. Sabab lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik. Matak hakikatna urang teh kudu silih pikanya. Ibu dahar, dahar teh sangu, kudu nyaah kana sangu. Sangu teh tina beas, beas teh tina pare, pare teh dipelak dina taneuh. Matak hampura tong loba ngajualan taneuh. Kolot baheula mah kuat, sajeungkal wae tara pernah ngajual. Sabab sadar beuki dahar, dahar teh sangu, sangu teh beas, beas teh pare, pare teh dipelak dina taneuh. Mata kolot baheula mah teu boga duit tapi boga imah, teu boga duit tapi boga sawah. Budak ayeuna laloba duit tapi imah mitoha dijual. Aya leungit ayeuna teh. Lamun bapa nuang cau, bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Nah urang deuk dahar maca bismillah, bebeja kanu nyiptakeunana yen Allah nu ngarizkianana. Ngan urang ge kudu nembongkeun sifatnya kana eta cau. Resep cau kudu daek melak cau. Tah di dieu mah meureun karek resep cau can melak, matakna meja urang eueuh cau. Sehingga lamun jalma geus bisa silih pikanya sanajan beda tapi rasa bakal sarua. Jeruk asak rasana amis, salak asak rasana amis, gula ge rasana amis, cau ge rasana amis. Deuk beda ngaran tapi rasa kudu sarua. Yuk urang saruakeun rasa dina Islam teh nyaahan, asihan, deudeuhan jeung sasama dina hirupna. Tah eta Islam ka ciri rahmatan lil alamin. Well poho. Bapak lamun nempo pamajikan baeud bismillah gerasok. Halayan nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih. Tembongkeun sifatnya anu baeud. Kunaon pamajikan baeud? Lain salah pamajikan, Pak. Bapak kurang mere rasiko. Beas eueuh, duit digeletekan 10.000, wedak geus dekok tengahna, lipstik dicokelan ku milik. Wajar ibu baeud, jadi bapak kudu ngarti, nu baeud mah bere duit 3 juta langsung nangkep, lain jadi. Coba lamun nu baeud dibaca ku geuleuh, bisa jadi kunaon ari sia baeud wae pasea. Matak sagala ge kudu maca ku sifat deudeuh.
lalajo jelema tara salat entong dibaca ku sifat geuleuh, dibaca ku sifat geuleuh mah bisa-bisa ngomongkeun tapi reueus sia tara salat si itu nyampeurkeun jekok dekul gelut jeung urang burger pas ya saha nu eleh saha nu meunang. Coba lamun dibaca ku sifatnya kunaon si eta teu salat toong ka imahna bisi teu boga beas pangmerekeun, toong pamajikanana bisi gering pangmawakeun ka dokter, toong budakna bisi sakola teu boga biaya pangmasihankeun, toong imahna bisi butut pangomeankeun, rek deuk nyarita bab salat ge mere heula kakara dakwah ulah dakwah tuluy mere henteu. Kakara Islam teh babari asu. Bener? Baca ku sifatnya ulah pernah maca ku sifat geuleuh sanajan batur maksiat, sanajan batur gede dosa, sanajan batur tara dina ibadah geura baca ku sifatnya ulah pernah dibaca ku sifat geuleuh. Teu boga hak urang mika geuleuh kanu salah, manehna salah tanggung jawabna, urang bener tanggung jawabna, maka ulah kajebak ku kasalahan batur, batur nu salahna urang nu ngomongkeunana sarua garelona. Batur boga dosa dina salah, urang boga dosa dina gibah, sarua teu aleucreugna. Matakna hirup mah kudu nyokot pelajaran, boro-boro mah pelajaran ti manusia. Sakapeun mah tina sato kudu jadi pelajaran. Bapa melak pare, pare tuluy jadi, tuluy geus jadi teh eta pare ngeluk lamun eusi. Naon eta simbol elmuna? Semakin jelema berisi maka semakin tungkul ibarat pare anu eusia. Lamun nu jucung dia kupiit, gagah, rongkah tapi ngaco. Tapi sing sadar urang oge pelak pare ngan kade jukut ge sok hirup. Nu dipelak adalah pare tapi jukut osok jadi. Antep parena ala jukutna. Allah teh nitah jujur ka ibu teh tapi sakapeung gedebul dia datang. Allah teh nitah ka urang alus tapi sakapeung goreng ge hadir. Matak bener jeung salah pada boga, alus goreng pada boga, hade goreng pada boga, gede daek kadul ge pada boga. Matak geura eureun nyokelan ka gorengan batur, da urang ge sok salah jiga batur. Mangga da urang mah manusa, nana gerhana cek batur ustad, cek batur kiai, osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah mineng. Ustad mah panggede-gedena salah. Lamun ngomongkeun tahajud popolotot ka batur, tahajud toong ka Bandung ngadon molor. Lamun nerangkeun sedekah ngapalkeun dalil inama sedekah talin fuqara, sarodako yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, mulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Isuk teh nu nguping bakal sarodako, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, tanya nana gerhanana. Ngomongkeun sodako, poe ieu ge kuring lain sodako, tapi ngadudut ladang sodako. Saha nu bakal sodako, nu ngulem. Balik ti dieu bakal aya nu noel. Punten ieu mah sodakona, heueuh deuk ditarima, da butuh atuh. Ternyata dalil sodako eleh ku pangabutuh. Biwir mah lantang nyebut sodako, tapi dibawa karena gawe mah boro mah ibu kuring nu ngomong lagi cantang tuh. Bener? Lol we atuh cek panitia. Kumaha atuh lamun kieu ayeuna mah? Da bener teh ceramah teh yatim kudu katulung, miskin kudu kabantu. Sedengkeun ayeuna teh teu aya alokasi anggaran. Kumaha lamun amplop kamu Pak Ustad urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha cek kuring tong wara. Engke we lamun ceramahna ustad nu deukeut. Nah, artina keukeuh Pak, nerangkeun sedekah teh ukur bibirna. Matak Islam teh boga modal tilu, qalbi, qauli, fi'li. Alus hatena, alus omongna, kudu alus gawena. Ulah loba janji eueuh bukti, ulah loba waos nyoros-nyoros tanpa buktos. Paribasa demi rakyat, si horeng gara dewa dul. Alus ngomongna, alus mana kenyataana. Rakyat mah hayang nage sakola gratis, rakyat mah ka rumah sakit hayang babari, rakyat mah barang-barang hayang kajangkau. Ieu mah nu datang MBG.
Tapi teu nanaon MBG ge tarimakeun nganker rakyat leutik. Nu beunghar mah mun bisa entong tong hayang MBG. Sabab rakyat leutik mah di imah eueuh nob, na MBG aya nob. Di imah eueuh samangka, na MBG aya samangka. Di imah eueuh daging sapi, na MBG aya daging sapi. Ceuk ibu teh eueuh aya naroiko. Keur nu mariskin mah alus Pak. Tapi sabalikna keur nu beunghar mah MBG dibawa ka imah diparabkeun kana entong. Matak mun diganti mah ku nagara sakola hayang gratis, barudak sakola hayang babari gawe, subur makmur gemah ripah loh jenawi, kredituna ka rumah sakit kesehatan hayang enteng, eta nu diarep-arep ku rakyat. Satuju. Asli. Well, heuh. Iya judulna muludan. Ai muludan mieling naon? Mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu dicaritakeun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ka Nabi? Oh sok ngawadul. Nah itu ngomong cinta. Sekali. Cinta ka Nabi Muhammad? Osok ngawadul. Osok pedit. Osok sombong. Tah Nabi mana nu ditah eta? Ternyata Nabi wir nyebut cinta Nabi teh kaayaan hate mah bohong. Nu bohong adalah Abu Jahal. Pedit nu pedit adalah si Korun. Sombong adalah Firaun. Geuning bibir ngomongkeun Muhammad, hate mah teu wawuheun ka Nabi Muhammad. Lamun urang hair bibir nyebut Muhammad, maka hate kudu wawuh Muhammad mana nu diomongkeun. Nabi Muhammad anu tawadu, Nabi Muhammad nu nyaahan, Nabi Muhammad nu deudeuhan, Nabi Muhammad taralawanan. Tah eta kakara urang nurutan contoh ti anjeunna, kakara pek ngomongkeun cinta. Ieu mah bibir ngomongkeun cinta, jeung dulur tara akur, jeung tatangga parasea, kasalaki jiga rek ngakan. Urang curiga boa Ahmad RT. Ieu mah Muhammad junjunan urang, Pak. Nabi urang. Maka ayeuna fungsina muludan mieling kalahiran Kangjeng Nabi gampang. Mieling kalahiran Nabi mah enteng. Nu hese mah lain mieling kalahiran, tapi eling kana nu geus dilahirkeun. Sabab Nabi Muhammad lahir ka alam dunya ngalahirkeun akhlak anu karcila luhur. Tantang tu ladang muludan poe isuk bisa mere ka yatim. Tantang tu ieu ladang muludan bisa mere ka sasama. Cantang tuh ladang muludan sarajan jumlah ribuan anu hadir. Cantang tuh jompo teu boga imah kaomean. Sedengkeun Nabi Muhammad tara ngantep ka yatim, tara ngantep ka miskin, tara ngantep ka jompo. Selalu Nabi berbagi dina kahirupanan. Bener? Heuh, jadi ieu teh ibu teh cinta ka Nabi Muhammad nu Muhammad nu mana? Biwir ngomong ke Nabi Muhammad, tapi hate wawuheun kasih korun. Sehingga cek RT cek RW ibu-ibu pan urang teh bade muludan ngulem Ustad Nana Gerhana wayahna udunan. Yakin aya nu ngomong kieu haben we udunan. Nu paling baur bubar ti dieu ka jaro warga ngomong kieu urang nu udunanana Nana Gerhana nu ngagemolna. Padahal hakikatna lamun deuk nyaritakeun Nabi Muhammad sabenerna mun nyaritakeun Nabi Muhammad urang teh kudu nyurulung cai panon Pak. Nalika Kangjeng Nabi dibaledog di Thaif ngucur darahna ditangian ku sorbana dihalangan ku lancinganana dihalangan ku gamisna ceuk Abu Bakar ya Rasul naha darah ulah ngecelak kana tanah Thaif. Jawaban Kangjeng Nabi aya malaikat datang ka kami lamun darah suci Muhammad murag kana taneuh maka Thaif hancur harita keneh. Padahal orang Thaif teh geuleuh ka Nabi, rujit ka Nabi, cuak ka Nabi, nepi ka ngabaledog darahna deuk murag kana taneuh di halangan. Lamun ragrag eta darah hancur tanah Thaif ku Allah taala. Lamun ningang Nana Gerhana di dieu anu baledog tuluy ngucur darah datang malaikat tanah panutan bakal rusak dising-singkeun ku aing harita keneh. Nabi diutus ku wahyu. Nana Gerhana kadang-kadang maca wahyu tapi bareng jeung nafsu.
Nabi mah hatena wahyu, ucapanana wahyu, perilakunana ge wahyu, sehingga Nabi bisa ngahasilkeun deudeuh anu geuleuh, cinta anu cua. Sanggup teu ibu deudeuh anu geuleuh? Geus sarua. Batur geuleuh ka ibu, ibu kudu deudeuh meuli teu sararudi heuh. Sehingga Nabi teh ngalahirkeun 3 sikap, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Berat ya teh Pak, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Bisi salaki ibu balik ti dieu baeud, ibu seseurian hareupeun salaki. Haha kitu maneh baeud, insyaallah didagor termos. Naon makna urang seuri kanu baeud? Kajahatan tong dibales ku kajahatan, tapi kajahatan geura bales ku kahadean. Mun batur nyiwit ka urang tong dibales ku nyiwit deui, asongan we gula jeung kopi senang nginum ngan campur endrin. Kajahatan tong dibales ku kajahatan. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Ingat-ingat bisi balik ti dieu aya tatangga heubeul teuing tara nanya ka ibu. Gedor imahna jam 5. Trok. Assalamualaikum. Ceuk itu waalaikumsalam. Aya naon? Dieu aing geus ceramah jeung ngana gerhana. Kudu nanya kanu tara. Bebongok mana geus 2 tahun setengah tara nanya ka aing. Sok kunaon ari sia? Ibu naha ngajak pasea. Maksudna seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, simpel. Kajahatan tong dibales ku kajahatan. Sidik batur jahat teh goreng, atuh ulah jadi duaan garorengna. Minimal batur jahatna urang anu kudu alusna. Kajahatan bales ku kahadean. Saha eta nu mampu kitu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pek ngomongkeun cinta Nabi lamun hate geus rupa kitu. Ieu mah cinta Nabi. Salaki mah duit saeutik ge irung jeung bibir kuat akur. Nah hiji si ibadah kieu. Tong nyaritakeun cinta Nabi. Ari bersyukur ka salaki ngaran teu bisa. Lamun dibere duit gede 6:30 salaki diajak hees. Dibere duit leutik, salaki pepelengkingan dina kursi, ngaran molor jeung tumila teu kaharti. Tong kitu. Sabab hakikat nalika urang nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad, yatim kudu geus bisa ditulungan. Jompo kudu geus bisa dibelaan, miskin kudu geus bisa dibantuan. Minimal engke deui pangaosan teh ibu datang ka dieu pepeurieun teu mawa duit, mawa beas. Tong loba sacangkir saurang. Iya Pak, aya 2000 jelema nu datang, 2000 cangkir. Mun digunukeun ku panitia, bubar ti dieu reret yatim, bere, reret miskin, bere, reret jompo, bere, muludan aya barokah ka Allah manfaatna ku miskin jeung ku yatim. Pan ku aya muludan anak gerhana nu untung, yatim di dieu mah boro-boro. Naon? Pangan sakali. Nah memang nak hirup yatim teh setahun sekali gitu. Ungawat poe. Sok ayeuna ibu dahar. Barang dahar ibu teuneun sacomot. Tina sacomot dahar 3 kali, 3 comot. Lamun tina sa RW aya 200 kakak, 200 senok. 200 senok anterkeun ka yatim bakal nyangu, anterkeun miskin bakal nyangu. Tah eta harta anu halal bari barokah. Nu didahar ku ibu sama jadi kotoran, baju ibu keuna ku soek, imah ibu diukur ku anak, sawah ibu ku ahli waris. Sadegan eta sacomot mere ka fakir jeung miskin leuwih alus batan ibadah haji unggal poe tapi yatim kalaparan. Weh. Aban we ibadah umroh, ibadah haji, ari tatangga lapar teu dibantuan, weureu nu kitu Pak. Maka hakikat Islam teh suci. Islam suci, tarima ku hate nu suci, maka ngalahirkeun perilaku suci. Sekali. Islam suci, hatena suci, lahirlah perilaku suci. Islam suci, hate kotor, teu saeutik atas nama Islam pasea, teu saeutik atas nama Islam ruding batur, teu saeutik atas nama Islam ngewa ka batur. Ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirup. Well,
mata we patokan hirup mah tergantung hat. Ibu dangdan seker kebok mie abdi pake blas on ongkoh mani 2 jam dek mana bu pangaosan keur naon make jeung dangdan da urang moal kabita keur naon make jeung dangdan teu pinit pangaosan da demi Allah moal kabita nah teu kabita kurang Banten jauh teuing jadi lamun pasea bingung balik deuludeuh. Jadi ulah ya moal jaro moal kabita kurang Banten sabab nu datang lagi kolot mungkus red kadinya kolot red kaditu kolot mata hate teh jongjon nu hadirna kolot coba lamun barudak ngora bisa jadi kuring nyoyan jatuh cinta terhadap Banten. Nah, naon MC naon pembawa acara naon maksud ngajodohkeun gitu. Wow dakwah mah dakwah we teu kudu neangan jodoh. Wow anteng we dakwah bu abdi mah dakwah lain teu neangan jodoh abdi mah dakwah ge lain teu neangan duit demi Allah ya asli lain teu neangan duit keur naon duit teu neangan ngan kuring nanya ari ieu son dibayar teu ari ieu panggung dibayar dahareun dibayar heuh tah abdi mah hanya sebatas ari son dibayar urang henteu naon ngaranna teu adil jadi abdi mah lain teu minta bayaran minta keadilan bisa we jadi keukeuh bu patokan dina kahirupan adalah hak. Nabi lahir tanggal sabaraha 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah aya naon dina angka 12 nana gerhana aya naon dibalik ngaran nana gerhana artina kuring aya lahir waktu gerhana bulan matak sakieu lumayan coba lamun lahir ke waktu gerhana panon poe meureunnan tutung datang ka dieu kolot kuringnya sehingga lahirna waktu gerhana maka dibere ngaran nana gerhana di Sunda eta teh dalam di Jawa mah jadi nono gorhono modal kuring modal kelahiran jumaah hari sifat jumaah cai bapak maka kudu neangan jodoh wadah rebo cenah punten nini tong acu nya ge nini rebo teh sudi kalung dek neangan salasa we da ieu mah beja jumaah jeung rebo cenah sakudu dimilih sabab jumaah cai rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi cing rek kumaha lamun kahalodoan garing kabeh lamun jodoh diatur ku eta kuring hariwang anu kawin salasa jeung salasa seuneu jeung seuneu palebah pasea ngaduruk masjid ternyata jodoh mah lain ku eta kunaon atuh jodoh mah kusili ajenan kusili hargaan jeung pada narima karena kekurangan masing didinya sakinah terjadi. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 aya naon dina angka 12 ibu salamat ku angka 12 kuring salamat ku angka 12 bapak salamat ku angka 12 naon eta angka 12 la ilaha balik ti dieu tulis la ilaha illallah hitung hurufna 12 dina angka la ilaha illallah aya anu nyalametkeun ibu iman Islam ihsan harta kanikmatan paling handap kesehatan kanikmatan paling luhur tapi iman Islam kanikmatan paling utama loba jelema neangan harta nepi ka poho salat artina neangan harta coplok iman bener heuh harta teh kanikmatan paling handap sehat kanikmatan paling luhur kanikmatan utama mah iman Islam jelema sangsara boga iman boga Islam sabar jelema beunghar boga iman boga Islam bager jelema beunghar bager jelema miskin sabar pan nyekruk ibadah duanana nu paling paur mah nya sangsara nya panasan ponok umur
batur meuli kongkorong cerete manehna ge meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da bejana kongkorong tina lajada ladang COD anu isuk-isuk geuning paket nu kitu keur naon kapanasan ku meuli batur batur beunghar takdirna urang sangsara takdirna sapanjang manusia daek ikhtiar hasil anu nangtukeun adalah Allah Ta'ala ngan keukeuh jasa panggedena manu miskin aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin aya nu maot pangheulana nyieun kuburan si miskin mata lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manu sama butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur urang teh butuh ku batur maka ulah goreng jeung ibu make tiung menang saha menang batur eta tiung teh baju ibu menang saha imah ibu dibangun ku saha tuh menang batur kabehnya sendal ibu menang saha maot ibu dikubur saha ditahlilan saha dihaulan ku saha didoakeun ku saha ibu hamil ku batur ieu tah pengajian bakal diomongkeun salaki ibu balik jadi bakal ngamuk paingan sia budak nu kadua gede irung jeung hamil ku batur hamil mah ku salaki jadi naon alasan urang kudu goreng jeung batur matak nabi lahir ke alam dunia teu pernah goreng jeung batur Pak boro-boro jeung usaha agama bahkan Nabi Muhammad bijaksana sanajan batur beda agama cing ayeuna urang tuturkeun Nabi lahir tanggal 12 teh ternyata nyalametkeun ka urang dengan prinsip boga kalimat la ilaha illallah ari urang mah memeh asup kana gawe pasea heula sabab maca la ilaha illallah teh aya 3 hiji nu tungkul 2 nu ngagideg 3 nu muih Bandungan lamun aya nu tahlil aya nu tungkul nu dijuru la ilaha illallah aki-aki gudang-gudang dahar diajak deui bah urang tahlil deui siap ngacing teh abah mah kuat semangat geunah cenah teu lila nya heueuh dah hees aya oge nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh bah nah abah mah digudagedeg teu tungkul tempok ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi abah digudagedeg ngarah teu sare nganu paling paur nu muih pecakan sajam setengah ilallah 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 bubar tahlil kolokok ongkek di buruan lain bab tata cara maca Pak dina agama mah justru imali mana gawe geun maca mah nu tungkul nu dibaca tahlil nu ngagideg nu maca tahlil nu muih ge nu dibaca tahlil ngan gawe kudu sarua naon gawena la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti nana gerhana cek Allah diputuskeun kudu jadi penceramah sanajan kuring teu dikopeah sanajan kuring teu digamis sanajan kuring teu diudeng nepi ieu ka Banten kun payakun cek Allah kudu jadi penceramah cobaan engke mah ku RW udeng sing badag gamis sing ansar sorban sing gaplek tasbe cekelan moal aya nu ngulem RW nu aya ge cek warga ngadon kieu aduh Pak RW anyar tobat takdir lain ayana baju tapi takdir aya dina kun fayakun tapi setiap manusia dititipan ku perkara eta ieu teh sebagai ujian marukan jadi penceramah lain ujian Bu engke di akhirat ibu mah geus ka surga bapak mah geus ka surga kuring mah cantang tuh ditanya heula dipenta pertanggungjawaban nana gerhana bulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon nerangkeun agama Gusti karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti cek Allah teh kurang buka hate maneh boroso teh amplop bungkul sieun mata jadi penceramah teh lain legeg, lain asa terkenal, lain jadi sok, lain asa-asa pangmulyana. Justru semakin orang di puncak,
semakin orang di luhur hade sadar diri saha orang sebenarnya. Sabab ibu nyebut jujur lain kuring nu jujur, tapi ibu teu apal bohong. Lamun ibu nyebut kasep sabab ibu teu apal goreng. Lamun ibu nyebut bener sabab ibu teu apal salahna. Bener jeung salah nu apal iwati diri. Mata kuring sapanjang ceramah tarawani nyebutkeun ibu-ibu nu gadeulis teu gararayang teuing. Kunaon kuring teu wani nyebutkeun ibu-ibu nu gadeulis? Geulis ceuk panempo ngan tanya salaki. Salaki mah nya ngarasakeun geulis teh ibu. Ibu-ibu nu gadeulis ceuk salaki teh pret. Cing teh naha bah nyebutkeun pret, geulis teh ceuk maneh. Da panempo sedangkan abah mah geus sakabehna nempo tapak borok di pingping jeung bujur oge. Abah mah geus nyaho. Jadi geuning nu leuwih apal goreng pastutna ibu teh salaki ibu. Jadi lamun cek kuring ibu-ibu nu gadeulis artina kuring ukur nempo beungeut ibu. Matak ibu ge ka kuring sarua tong nyebut jujur panggih ge karek ayeuna. Tong nyebut alus panggih ge karek ayeuna. Alus gorengna hade benerna kuring anu apal saha nana gerhana sebenarnya. Matak teu hayang dihargaan bisi eueuh hargaeun, teu hayang dihormat bisi eueuh hormateun, teu hayang disanjung bisi eueuh sanjung. Matak bieu datang dikeprokan asa jadi lain ustad kalah asa jadi japati. Meureun pedah urang bajuna kieu. Lamun di udeng di gamis mah geuning, urang ge sok lalajo batur. Lamun ustad nu di udeng mah narangtung wilujeng sumping al mukarrom. Nah, ari ka urang saja jalan, well kuat eueuh nu assalamualaikum. Lamun kanu di udeng kanu di gamis, ibu-ibu dararatang sok repot marawa cai nyungkeun pidoana kangopun anak. Ieu mah bieu ibu-ibu ribut ngasongan HP nyungkeun selfie. Nah ya bedanya Pak. Ternyata terjadi masalah. Da darajat urang mah teu ditangtukeun ku bajuna. Rambut gondrong bukan pembohong, halus. Rambut gondrong bukan pembohong, halus. Daripada jasna mahal, dasina mahal, jabatan luhur, duit boga, tapi masih kene maling duit negara, bangsat ngarana. Naon hartina penampilan tanpa bareng jeung hate. Matak ibu ge sok berpenampilan di jilbab halus kudu, sok di gamis kudu, ngan tutupan jeung hate. Ulah ari gamis ngangsar, jilbab ngangsar, kana gosip barareuki, ngomongkeun batur anger, popolotot ka salaki teu weleh di jilbab sebatas sirahna, can di jilbab jeung hatena. Bapak-bapak ngareret ka ibu hakan. Oh mau cek bapak mah dengek sih teh. Tempat cek pemajikan mana? Nah, ada balik jadi burger di jalan. Jadi nu di bunian teh lain sebatas sirah Pak. Bunian teh eusina. Nya ge kuring teh di kopeah, kuring tara ngomongkeun batur. Kuring tara ngahina batur, kuring tara geuleuh ka batur, kuring tara rujit ka batur. Sabab ceuk pengertian kuring, kopeah lain sebatas munian sirah, tapi pek eusina geura kopeahan tutupan pamikiranna. Manya di koropeah tapi pasea. Di kopeah sebatas sirahna, can di kopeah eusi pamikiranna. Ungeuknya darengekeun tukang pasea. Dia masih aku naon sebenarnya, masih aku naon. Gerasa pikir masih aku naon. Disebut masih akan surga, da can empo. Disebut masih akan akhirat, da can kaditu. Justru lamun urang hayang sawarga di akhirat, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Gumantung pepelakan orang di dunia, akhirat mah ye. Ai di dunia na siris cakar jeung tatangga, goreng jeung dulur, teu akur kabaraya, boro-boro akhirat di dunia ge ditampiling batur.
sabab kahirupan mah ibarat urang nyeklan bal dibaledogeun kana tembok cantang tuh hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Maksudna melak hade kahadean keur urang keneh, melak goreng kagorengan ge keur urang keneh. Matak pek gerapa pelakan mah sing hade ngarah engke balik ge nu hararade. Harta. Sehingga Nabi Muhammad teh Bu nerangkeun la ilaha illallah. Teu aya sifat nu hade iwal sifat Gusti Ari Allah boga sifat salapan-salapan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Allah teh welasan, Allah teh asihan. Cing ieu umatna. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nah mah jeung moal. Geuleuh. Berarti ibu mah lalajo leho. Lain nempo comro. Nu didagangkeun adalah comro. Nama ke jeung geuleuh kana leho. Da eueuh comro dijieun jeung leho. Lamun ibu nyebutkeun geuleuh kana leho, pertanyaan, emang ibu teu boga? Geuleuh kana leho batur teh sabenerna mah dina irung ibu ge aya. Kadang-kadang ibu keur leutik maleuwih nya tina irung nya tina ceulik. Ulah geuleuh kana leho da pada boga. Kumaha atuh jelema nu boga sifat welasan, asihan deudeuhan. Karunya teuing ieu budak dagang comro pasti moal payu dan nongtot polo. Tadi jang emak mada teu hayang comro ngan eta kabita ku polo. Tah duit 10.000 sing sringkeun leho di balong emak sebreng-sebreng buruhan 10.000 comrona payu lehona leungit. Itulah nu ngaran Rahman Rahim, boga sifat welas, boga sifat asih. Pangartos. Coba lamun di kieu ngareuleuf teuing dagang comro nutut polo bari hejo. Budakna nyerieun hate, inungna nyerieun hate, bapana nyerieun hate. Jebleh budak, bebeja ka inungna. Der siri ontrong, tekul pasea. Mana silih ditanyaan? Tardos. Mata kurang tembongkeun sifatna Gusti. Dua, eueuh kahayang nu bener iwal kahayang Allah. Kahayang ibu jeung kahayang Allah teh beda. Kahayang ibu mah boga salaki kasep, bari beunghang, ari jadi jeung nu peto. Keun bae sabab Allah dek nyalametkeun rumah tangga ibu. Cantang tuh ibu kuat lamun dibere salaki kasep beunghar, hiji bakal galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Awet rajet boga salaki kasep beunghar masih dipaok batur. Coba jeung nu petot deuk balik heug deuk hajeun. Ibu di imah salaki temilu ka dieu aya hariwang henteu naha nu petot mah paling beger jeung ucing. Tapi nu kasep Pak di dieu teh berarti aya hikmah, aya kejadian anu urang cantang tu apal kana naon maksudna Allah. Mata kirupa tinggal tuh marim bulu panon ponok geus antep pangeunah bulu panon ponok betul kucap kicep di hampang. Ieu mah deregdeg eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuajigeun berat kiceuh kiceuh. Balik di dia gelebuk angin badag milep bulu panon duanana dikusruk kana solokan rorowesan aloh aloh. Lain manggil Allah duduk bulu panon. Kahayang urang jeung kahayang Allah itu berbeda. Maka la ilaha illallah teu aya kahayang nu hade iwal kahayangna Gusti. Tidak ada keputusan terbaik, hanyalah keputusan Allah. Jadi poe ieu teh geus diputuskeun, nana gerhana diputuskeun ceramah di dieu, jamna sakitu, datangna kudu wayah kitu, penyambutanna sakitu, jamaahna sakitu. Ieu teh geus aya katangtuan ti dituna, Pak. Kadang-kadang aya nu balik sakitu, anu cicing wae sakitu, anu hee sakitu, anu seuri sakitu, nu amek sakitu. Geus jadi aya katangtuan. Matak mengaran manusia, tong sok ngahalangan takdir batur, da takdir urang ge teu nyaho. Nah hanya si eta bet beunghar, entong nanya si eta bet beunghar. Mojeuh dibere beunghar, keur sangsara wae daek mela ka batur, dibere beunghar leuwih daek mela anana. Coba urang keur sangsara wae pedit, geus beunghar kumat tuluy-tuluyan. Dibere bodoh wae geus saban geureuh, komo dibere pinter, moal teu ngaleyak batur. Hartos maju mulurna manusia gumantung besi wadahna nyatana hati. Matak meeling kalahiran Nabi
lain sebatas eling karena kalahiranana, tapi hayu kurang eling karena akhlak. Hiji waktu Nabi Muhammad dek ka masjid, di tengah jalan aya nu nyeblok, mur diseblok ku tai onta. Nabi Muhammad langsung deui ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul nahawi deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta. Cek Siti Khadijah ibak deui, sanggup teu ibu salaki ibu dek indit ka masjid aya nu nyeblok, balik deui ka imah kunaon teu tulus ka masjid aya nu nyeblok. Kumaha cek ibu, tuh bedaug cokot kadek di lemah kitu. 3 kali Nabi ke masjid, 3 kali ngalaman diseblok. 4 kali Nabi ke masjid, cicing heula nungguan nu nyeblok. Nah, eueuh nu nyeblok nu ka 4 kalina. Ka mana cara nu nyeblok? Nepi ka ditu tungguan. Blus ka masjid, dek ul ngimaman, cek Abu Bakar ya Rasul, aya nu udur, saha itu imahna. Ternyata nu nyeblok Nabi. Cek Nabi, urang lomo. Lamun salaki ibu diseblok, tuluy cek DKM, Bu, anu nyeblok salaki ibu ayeuna teh muriang bareu beteungna. Kumaha cek ibu, dorakati salaki aing. Nabi mah wahyu, urang mah nafsu. Mata keputusan manusia berdasarkan nafsu rugi, tapi keputusan Allah berdasarkan wahyu nguntungkeun. Mata tuturkeun wahyu tong ngaguguk kana nafsu. Inilah Nabi Muhammad kurang dipika cinta. Mata kuring nanya cinta ka Nabi? Tak ayeuna mah mun cinta ka Nabi bohong ulah, pedit ulah, sombong ge ulah. Sabab Nabi teu ngajarkeun bohong, Nabi teu ngajarkeun pedit, Nabi ge teu ngajarkeun dendam. Mata lamun di dieu aya jelema nu dendaman, sedengkeun manusia diciptakeun tina saripati taneuh, jiga nama nu dendaman mah taneuh sengketa. Kumaha nu sok paeud, tah eta mah taneuh kuburan. Kumaha nu sok pasea, tah eta mah taneuh urug. Urang mah tina tanah anu suci, maka perilaku ge kudu nembongkeun perilaku suci. Mun nyarita ulah sok nyigeung batur, mun panon tong lulat reret tumpat tempok kana kagorengan batur, mun ceuli tong hayang apal kana kasalahan batur. Geus apal deuk naon, deuk diomong-omong. Mending oge tutup ceuli tong hayang apal, tutup panon tong hayang apal. Jelema nu bijak mah beuntak keur diri, peureum keur batur. Peureum kana kalakuan batur, beuntak kana kalakuan diri sorangan. Itulah manusia paling bijak. Sajam ibu kuring ceramah. Iya, amit-amit. Hayang nepi ka jam sabaraha? Sehingga Nabi Muhammad dina Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bisi ibu teu kacokot dina waktu sajam ieu ilmu, kieu weh tong loba-loba teuing. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Bubar ti dieu apalkeun bari leumpangnya. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Datang ka imah salaki nanya, di mana bieu pangaosan? Kanu cara mana ngana gerhana? Meunang naon? Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sok sia baeud, aing saseurian. Babisi da sajam teh pan lumayan waktu lila, bisi teu kacokot, mending eta we nu tilu nu enteng. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Isuk ibu ngariung di sawah, batur teu hadir, aib kamari di mana-mana balik sore pengajian, sanu ceramana, nana gerhana, menang naon, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Cek si itu, kadiekeun atuh urang minta duit, hehe begitu. Kusak itu geus hese. Ya mudah-mudahan alus nu ngomongkeun agama, alus nu nguping agama, nu alus mah nu bisa ngamalkeun agama. Pesan terakhir, tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong nuding mun mung dituding, tong nuding mun mung dituding. Hirup manusia kudu era ku tangkal kawung, hirup manusia kudu era ku tangkal buah, hirup manusia kudu era ku tangkal cau. Cau teu pernah robah, urang ge hampura. Tong pernah ungah adat, pena geus beunghar jadi poho kanu sangsara, pena jadi pejabat jadi poho ka rakyat, pena geus pinter jadi poho kanu bodoh. Sim kuring atas nama Nana R Gerhana, sakitu nu kapihatur, bobo sapanon sareng sapakan, mugi agung cukup lumbur, cemar siampurana,
billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.